usik silat Nuhun. anu disebut main poho anger nyoko tina ulin Cimande. Merep di mana di toel deh terus ulah katewa leungit tah gitu lewat leungit ya teh ngabuka nya ka dieu ya nyalin toh. Sampurasun pamirtub Jati Sunda jaga titilar seni jeung budaya Sunda reueus jeung bagja kanggo dulur-dulur maya di lembur baraya anu aya di kota urang pendak deui ngalangkungan acara ieu anu nyandak tema Kidaus Usik. Tah patali sareng tema eta tos sumping di studio podcast Jati Sunda Kidaus sampurasun ge. Rampes aduh damang Ki aya paribasanya cuman. Yen lamun Sunda Mulia Nusantara Jaya. Tarekahna nya urang kudu ngamumule seni jeung budaya Sunda. Tah eta laras pisan anu sakumaha anu disangemkeun ku abahnya Mbah Deni. Mun kedah dimumule kusaha deui? Lamun ku urang teu dimumule dipiara. Tah eta gitu. Ieu sapakodos sareng abdi gaduh sindiran Ki. Cobi. Nonton orkes naik kuda. Tiga berus sae. Tiga berus mah nincak keusih. Sae. Tema podcast Jati Sunda. Sae. Kidaus Jawara Usik. Sae. Aduh. Nu kahiji Ki. Tina kecap usik heula ya. Mohon. Margi kan abdi orang Sunda. Masih kene pahili atanapi masih bingung. Aya usik, aya silat, pencaksilat gitunya, aya serak. Nah, perbentenan usik jeung silat teh atanapi hanya istilah Ki. Biasa disebut istilah. Mohon. Biasa disebut bahasa, babasaan. Penca, silat, usik, main po tanya, ulin, ameng. Oh aya ameng oge. Lemesna. Oh lemesna. Bahasa Cianjur mah ini ya para menak. Andalemi. Cik urang amengan amengan teh. Iya. Mohon. Dina engkoning usik. Usik teh ngusikeun panangan. Oh, ngusikeun panangan. Di mana kaparigelan urang gitu. Gitu. Janten ciri sabumi cara sadesa beda tempat bisa beda istilah. Model di Sumatera Barat mah geuning disebutna ge silek cenah. Silek. Nah, teh tina silat. Margi silat mah itu mah bahasa terus menusantara. Sampai Melayu. Baku. Ari urang mah penca. Nya penca. Pencanya. Penca silat. Ari penca teh usik. Oh, penca teh usik. Geuning budak leutik najan lahir geus bisa usik. Oh nya. Da eta mah refleks. Kumaha Ki budak leutik teh? Budak leutik ya. Aya reungit ka dieu anger kitu pan teu di kita. Pamirtub, aki meuni mirip pisan tadi mintonkeun cosplay orok. Nya juga. Bener kitu tah, ieu teh pengusiknya. Terus kayu aya gitu budaknya bener. Nah, itu refleks. Nah. Oh, abdi nama uninga. Jadi usik mah lebih nyoko karena refleks tadi. Refleks. Jadi anu itu bisa dihayang-hayang. Teu bisa diembung-embung. Teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung. Spontan. Oh. Sok abah ayeuna ujung apa? Nya. Di jalan teh aya beurit. Nya. Atawa orang yang ngaliwat. Nya. Spontan. Nya. Jujug. Usikna teh nya refleks. Padahal teu diajarkeun jurusna. Henteu. Beda deui jeung lamun ningali duit gitu teh. Bener. Usik kan eta teh. Samarupna kumaha emot Kaneng Marta sok kitu. Ningali duit teh. Ningali duit mah beureum. Ki sajarah usik serak ya. Ieu kan aya kata serak ya. Serak teh eta teh naon kisaha kita tapi jadi eta teh nu disebat aliran serak teh. Jadi
sahiji usik teh ya rek make usik naon. Oh, Nah rek usik timbangan sabandar. Nah usik sabana, nah usik serat, Sara. nah usik cimande. Cimande. Eta benten sadayana jurusan. Benten. Dina bentenna dina naon ki? Pan aliran teh disebut aliran teh. Jurus bubukanna benten atau? Jurus bubukana, prosesna benten. Nah di dieu teh tapi sa pamenak aki yang mati kolot deui. Jadi silsilah sejarah usik silat anu disebut main poho. Oh, main poho. Ieu karek cangkang ieu di luar teh. Usik oge cangkang. Oh. Sebagai non teh syariatna lah. Usik. Anger nyoko tina ulin Cimande. Tahu. Cimande mah ulin buhun. Kolotnya sumberna teh ti sumber teh. Dia mah numutkeun caritaan sepuh-sepuh kapungkur anu nepi ka aki. Kajunting sebut serat teh cenah ulin buhun, ulin karuhun. Sabanar teh ulin bahula. Leres. Tapi tetep bibit duit mah nyoko ka Cimande. Oh. Jadi ibu tina usik teh nu aya di Jawa Barat. Gitu. Jadi serak teh mangrupikeun aliran anu muasalna tina tokoh Nami Jalmi. Nami Jalmi. Nah, misalkan ieu si Eyang Serak teh diajar ka dieu. Terus tamat diajar di atas muka, mengembangkan. Oh, dikembangkan deh. Dikembangkan. Oh, kieu. Nah, berarti kan dicobakan menang, dan keboga murid. Tah si murid eta teh nyebut bah. Ulin Serak sih alus euy. Gitu. Jadi mengembangkan daripada hasil guguru ti dieu. Ieu teh aliran antanapi usik serak. Teh beda ti Sabanar sami. Sabanar gitu-gitu. Ari Sabanar pan orang orang pentas. Saya Sabanar. Terus ulin Cikalong. Guguru itu dikembangkan aya nu nyanak nami daerah, aya nu nyanak nami Jalmi. Tokohna eta. Sebendel Bang Kari. Kasohor ulin Kari. Nya anu di Bekasi adi. Ulin Madi. Kasohor Bang Madi. Ulin Madi. Iya. Nya cinekna di Cikalong. Jadi ulin Sabanar, Kari, Madi. Dihijikeun. Jadi amang Cikalong sama aya di sejarah nanti gan abad terus kan Mama Ibrahim aya deui itu terusna eta marang-rengal itu ari Sarama Serat ti Bogor. Oh, Serat ti Bogor. Di Bogor eta teh di Ciampea aya Serat. Yang ngembangkeun ka Bandung. Di Bandung aya di Jatihandap. Nah, di Jatihandap. Di Tarikolot heula. Tarikolot terus ke Jatihandap. Ngadeg lah di Jatihandap maka aki nyanak nama daerah. Oh, usik Serak Jatihandap. Nah, eta. Pamirtub, ieu usik Serak Jatihandap upami ditingali tina aya channel YouTube-na ya luar biasa. Tos dugikeun ka Eropa, ka mana mancanagara kirang langkung 30-40 negaranya ki. 17 tak anu sasana mah abdi ngarang. 17 negara anu formil, anu resmina kinya aya orang Walanda geuningnya. Aya Walanda. Milarian aki ti payun. Mohon Walter eta Walter. Oh, namina Walter. Oge rupina ieu usik Serak Jatihandap teh pamirtu salah sawios anu ngongkolakeun pencaksilat diakui ku dunia ku UNESCO ti PBB
janten WBTB warisan budaya tak benda. Ping sabaraha eta teh? Itu teh diketok paluna kaping 12 Desember. Weh, 12 Tahun Desember. 2019 di Bogota. Bogota, Kolombia. Nah, waktu akikah itu mah sampai aya seminar workshop. Jadi mewakili dari beberapa aliran pada tahun 2017. Oh, jadi sama mereka ketok palu teh terus heula upaya eta itu heula di UNESCO tampil heula sehingga workshop dari beberapa aliran yang mewakili akan tenan nuti Sumatera ge aya sileknya silek atuh nuti Cimanena aya atuh anu ti Serana aya makanya di Jawa Barat seueur kan Indonesia tuh aya IPSI aya PPSI IPSI mah Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia IPSI Ikatan PPSI Persatuan Pencaksilat Indonesia tak anu ngawakilan ieu nu mana Ki? Ya, Aki mewakili semuanya dan jadi di waktu itu teh dia ku MASPI Masyarakat Pencaksilat Indonesia. MASPI teh Masyarakat Pencaksilat Indonesia. Dan salah sawios anu berangkat ka Parito Aki. Weh, Edun teh Aki Uing. Alhamdulillah. Salah sawios anu ngongkolakeun di Aki Dunia Pamirtup tapi inti nama masalah usik tetap usik Malik mah mung Gusti. Tah eta jodoh. Separuh kurang teh munajat ka Gusti. Kapan orang mah diusik malikeun ku saha? Kan orang teu daya teu upaya. Nah, itu angin sih pitulungna di Gusti. Jadi orang mah teu boga usik. Aya nu gaduhna. Ulah anu sombong. Iya. Kadang-kadang geus boga eta teh sok kitu. Jadi ngajaga ulah tapi engka ujug beria takabur. Pamirtup nu luar biasa deui patali sareng hal eta Ki Daus dina bulan ieu oge teu kapatunya Ki. Janten dosen kehormatan di ISBI Institut Seni Budaya Indonesia janten ngulang usik narasumber waktu kamari teh workshop kamari teh kalasan di ISBI Institut Seni Budaya Indonesia itu nyekeun program studi Pencaksilat. Oh, aya prodi nu enggal di ISBI. Nah, itu. Hebat ISBI gitu. Kanggo Bu Ratna ya Bu Rektor ya. Bu Retno, iya. Atur nuhun. Itu malihan Profesor Enang oge aya. Prof EN aya. Pokoknya mah ku sadaya di Rojong dugikeun ka kementerian oge Pak Padlijon. Ngarojong. Itu sadaya janten aya kemah Pencaksilat teh aya sarjana. Sarjana Pencaksilat. Nah, itu. Hebat. Jadi aya kualifikasinya. Iya, seperti tari panaya sarjana tari. ST. Pencaksilat jadi espes. Sarjana Pencaksilat sempes. Gede eta mah kumaha urang ditu we. Kan urang teu milu lieur. Urang mah mere materi we. Nah, kamari teh selama 4 periode. 4 periode teh maksudnya dari sabulan teh saminggu. Minggu ke-1 workshop Cimane. Minggu kedua workshop Cikalong. Minggu ke-3 workshop Sabanar. Minggu ke-4 terakhir workshop Serat. Jadi memperkenalkan kepada mahasiswa dan juga kepada umum. Jadi kemah hoyong Pencaksilat teh mau ngambil aliran mana gitu. Ngantong nyanak aliran sesat bahaya. Aduh bahaya. Linglung. Begitu. Ki Daus teh guru besar usik sera di Nusantara bahkan salam dunianya karena levelnya tos go internasional aya 17 negara tadi janten luar biasa ieu. Mali Aki oge sok diulem ka Paris, Perancis kanggo ieu masihan workshop ilmu eta. Oke Ki. Tah nalika Aki masihan materi
Iya kan regenerasi usik ya di kampus. Kumaha katingali ku Aki respon ti mereka teh? Alhamdulillah responnya saya pisan. Margi lain ukur usik wae, lain ukur kesehatan wae, tapi didinya aya makna-makna filosofi. Jadi untuk kebaikan akhlak. Nah itu. Jadi oge bukan untuk ngajago. Sanes kamu ngajago. Iya. Tapi untuk menjaga diri. Kan bela diri teh gitu. Bela diri nih. Kan ilmu bela diri. Ieu mah dokter, ieu mah fisik. Harus bela diri mah lamun geus nepi ka jero. Bela diri urang euy. Nya. Heh. Aduh ngartos. Jadi teu kudu peureup we datang. Tek tang boro peureup. Pestol ge moal nepi. Oh, kusera teh. Nah, sabab lamun akhlakna halus. Alah bener. Lamun akhlakna goreng mah anggar we. Nah, itu bela diri teh akhlak. Akhlak. Gitu. Pamirtub oge aya ieu namina teh aya hiji tagline atanapi moto anu sok janten hiji motivasi kanggo masyarakat pelestari usik serak. Naon Ki? Cadu newak, cadu katewak. Eta teh filosofi, hartosan naon Ki? Cadu newak, cadu katewak. Kumaha kitu? Jadi istilahna teh menariakeun jamanna leutik. Nya. Ari senewak nu badag. Nya ieu abdi. Yo untuk katewak teu katanagan kumaha? Nya bener. Bisa katewak deui gitu. Tah ulah katewak. Gitu. Eta teh cadu katewak. Lamun cadu newak? Da teu newak nonyok we. Tuh. Dah. Nya. Ngerti. Karena tujuan. Nah, tujuan gitu. Nya. Janten kenaon ngarope eta gitu. Eta we nu aya. Dah. Nya. Bener. Cadu newak, cadu katewak. Nah. Pasti anu ayeuna nuju ngamumulai anu janten penggiat usik serak pasti uninga kana hal ieu. Uninga, alhamdulillah. Janten masalah hirup ternyata gampang ya ngalangkungan usik serak atanapi aliran nu sanesna tiasa urang mau gagaduhan masalah nalika hirup urang ngagaduhan adab, akhlak, etika. Janten sebaik-baiknya manusia adalah nya kinya Akhlak, adab, eta. Jadi ngadela diri. Nuhun. Salajengna ki ya. Iya aya salesna tos hoyong teh ngobrol jeung Aki teh kieu. Hoyong ditinggalikeun pintonanna Ki. Pintonan usik tina bubuka. Peryogi ieu teh, peryogi sparring partner. Sekedap eta mah upami aplikasi. Oh, aplikasi eta mah ieu heula we nya. Eta teh aplikasi eta teh. Abi mundur heula tuh kinya. Sin ka Badug ya. Teu kedah mundur. Teu kedah, oh balik dia tuh. Teu kedah mundur. Oh nya siap Ki. Kanggo naon mundur? Sin ka tonjol. Oh, moal. Paling ka siku. Sarua wae. Tah kieu. Jadi perbentenanana teh ya Abah. Tuh. Ya, gitu. Kan aya pasangan teh aya nu kieu. Tuh pasangan balungbang. Oh itu balungbang sebetna. Balungbang. Itu sampena nyilang. Oh nyilang. Nah henteu sejajar Ki. Nah eta mah cingekeng eta mah. Eta mah beda. Ereka pengker nya eta mah. Tah ari selama ka dieu tuh manco kapayun ka ditu tuh. Tuh pasangan tuh tinggal meureut gitu tuh meureut di mana di toel deh terus ulah katewak ngit dah gitu itu dibalikeun tuh ieu teh rek meupeuh batur atuh tuh dia bisa ngalengkah ka ditu bisa ngalengkah ka dieu fleksibelnya Ki. Nah, itu lengkah. Diperkaya ku lengkah. Gitu. Jadi sawak-awak teh kudu dalam satu komando nya. Hirup di otak. Sapertos contoh. Cik. Tong ngadag. Butuh relawan teh Ki, abi aya relawan. Ku Abah we. Ngadah kalawas ku Abah. Oh, nuhun. Kan gitu tuh. Abdi kieu. Kumaha teh? Oh, kieu. Tewak tuh nawak nih set lah waduh ya punulitkeun tuh kan gitu tuh pan arikeun tek tewak leungit
Ya Oh iya ngabuka oh nya ka dieu. tuh. Dia nyalin tuh. Nya eta. Bener, Tadi trot gitu. Tapi gerakannya cepet pisannya Ki. Semua. Kan katingali euneuhna. Oh. Gitu pan aya dak. Nya ulangi dikenya bek ngelak aki ya. Set tuh. Bener. Gitu saka dia. Atuh. Lama ngalketek. Oh nya. Getek. Ngalketek mah getek. Getek. Gitu. Ki. Ya, jadi mun anu nonyok. Nanjok Ewi nanjok Ki nya Ki punten ya. Nonyok. Mawanteun ya ka guru besar ya. Nonyok. Set. Tak tah. Ieu Tah ka dieu nepi tah ka dieu. Keula ya saya korongan atuh teh. Itu ada kesales bang. Ayo nanya ka Dema, di kukumaha. Nah, dateng nepi. Nya. Gitu logikana. Antepkeun we gitu. Ka ditu tah kan ieu mah takis. Nya. Tah daya nakis. Oh, dina Sera mah weunang. Daya nakis begitu nonyok. Tak tuh, ieu mah. Oh iya. Salah-salah kan ieu. Ka dieu colok. Trot gitu. Ka dieu teh pan ngabuktikeun. Tinggal maju. Ieu ngarti pamirtu ieu ngarti ya. Cadu. Nah, wah, Cadu kata wah. Aya di nu ngangolangkah bebas. sok abdi langkah ieu ya. Sok. Set. Toh, ka ditu tuh. Ieu kan Ka ditu. Aduh, ieu tingali. Cepet dinya Iya. gerakanna. Jadi kan dia teh cokot Set. ieu Oh, angen ieu. Angen bade tulang iga Tulang dia. iga. Oh. Nah, iya. Walah, oh titik kelemahna. Nah, tulang rangu. Oh, cik di mana we Ki? Di pertama ieu angen. Angen, Heeh. tulang rangu. Tulang rangu. Tuh. Oh, tulang rangu. Iya. Wah. Oh. Batuk. Biasa batuk. Biasa batuk. Bentar. Aduh, tahu. Aduh. Iya. Tadi karaos cepet. Nah, eta teh dibantu lagi ku tenaga dalam. Ah, itu tenaga dalam di dia mah energi. Oh. Jadi bukan tenaga dalam Anu susis. ngagulutung. Nya Wah, geuning juga di gitu. film-film. Gitu. Oh, sani. Jadi orangnya itu geus mengandung semua manusia punya energi, punya tenaga dalam. Oh. Jadi salaras nama tiap dia lagi ngagaduhan eta tenaga dalam. Ngaduhan. Aya nu diolah aya nu henteu. Nah, itu sebabnya energi. Nah, iya aya hubunganna teu jeung aliran bela diri di luar seperti tai chi gini. Oh. Atau napi kungfu gitu. Mau aya sih. Oh, itu aya mandirinya gitu. Mandiri we ieu mah khas Jawa Barat gitu. Sama aya nu memprediksi ada kesamaan ya mungkin ada kalaresahan. Seperti aya nu disebut Wing Chun. Nya Wing Chun aya. Atau napi Tai Chi gitu nya. Atau napi ya kungfu mah sejenisna silat. Silat. Kungfu bahasa itu nah, Nya. bahasa urangna silat. Kan aliranna sih. Tapi nu utama nama dina kecap silat teh salaras nama silaturahmi. Sapertos ayeuna nya. Ngarakeun tali duduluran, tali persaudaraan. Janten lamun urang geus ngagaduhan juru silat bela diri naon rupi kade omat ulah loba gaya. Teu meunang loba gaya, nu penting mah loba duit. Eta nomor hiji. Alhamdulillah aku saprak diajar gelut can pernah gelut. Nya sebab Korea. Kenal gelut, kan nyeri-nyeri. Eta. Alhamdulillah. Jadi loba dulu. jadi loba eta loba dulu. Gitu. Pamirtu ayeuna urang lebat kana closing statement dina kacintekan naon rupi atau nabi kasimpulan tina usik ieu khususna usik Sera. Sekali deui Kidaus ayeuna janten salah sabios dosen kehormatan di hiji perguruan tinggi nya teh di ISBI Institut Seni Budaya di Kota Bandung. Sababaraha parantos ngalahirkeun nya kieu nya mandalkeun prodi. Jadi salah sawios anu membidani ayana prodi silat teh salah sawios guru besarna teh nyaeta Kidaus. Keprok heula embrak atuh. Ki atas nami masyarakat Sunda khususna ti tim Jati Sunda ngahaturkeun nuhun ka Aki. Sami-sami aki ge pantos diulam ku Jati Sunda. Pan ieu Jati Sunda pan aki Jatihana. Ya. Jadi jatna tihana. Jatna tihana. Tihana eta. Jatna tihana. Di urang Sunda oge. Eta. Closing statement ki kanggo para nonoman Sunda ya. Mun mangga hatur nuhunnya ini para nonoman Sunda. Ulah petot-petot, ulah bosen, ulah gengsi make pangsi, tapi orang kudu ngerasa seksi make pangsi. Eta pokoknya semangat terus orang ngajaga
wibawa jeung budaya karuhun orang sampurasun rahayu. Tah pamirtub upamina kanggo pamirtub anu hoyong wawanohan sareng Usik Sera tiasa di YouTube-na aya linkna ketik we Usik Sera Jati Handap ke ningali aki waktos aki oge dina pra sebelum ke UNESCO duikeun ke UNESCO sampaikan ka diakui oleh dunia 12 Desember 2018. Oke pon kitu deui oke ge gaduh nyalira channel YouTube-na ieu tah nu diangge ku abdi tah Sang Juragan sama channel YouTube Bobodoran tah gitunya sama Jaya Silatan dinya mah komedian nya mangga diantos like sareng sabrek nanya komen tong hilap jasa ngalangkungan Jati Sunda. Sim kuring Deni Gaclik Kidaus. Nah turkeun ribuan ketibangan pokokna mah Sunda Mulia Nusantara Jaya. Rahayu.